suksesna. Di antawisna kan kantos dimuningakeun ciri-ciri jami-jami anu ilmuna manfaat. Ilmu nabi dina kitab Bidayatul Hidayah diuningakeun saurang Syekh Abdul Imam Ghazali nyebutkeun ari ciri jalmi anu soleh teh kumaha, ari ciri jalmi anu ilmuna manfaat teh kumaha cenah. Pan urang ngabayangkeun jalmi anu ilmuna manfaat teh anu gelar tepikeun ka S3 gelar profesor. Lamun dina bidang agama tos dipasihan gelar kiai haji. Tah eta teh nu santuna teh ribuan. Eta teh ilmu nu manfaat cantang tos. Saur Imam Ghazali masana eta cenah. Nu ilmu manfaat teh nu mana cenah ilmu nu manfaat teh yazidu bi hubbillahi ta'ala. Eta jami tami-tami sieun ku Gusti Allah. Lamun jami tami-tami sieun ku Gusti Allah ilmu nabi. Ilmu teh manfaat. Ibu kapangaosan, tos dipangaosan teh dapat biasa urang mah bar obehnya, bubar, kabeh begitu ya. Umum eta teh sadayana bubar, kabeh can nepi ka imah ge di jalan ge geus leungit di dieu ge. Bubar, kabeh sakitu teh. Aduh, meureun abdi teh ilmu abdi teu manfaat. Cantang tos. Kumaha cirina jadi ilmu teu manfaat? Yajidu fi hubbi. Ibu teh sieun teu ku Gusti Allah. Sieun teu ku Gusti Allah. Lamun aya sieun ku Gusti Allah tos manfaat. Tapi saestu cariosan hungkul ku kalakuan sieun ku Gusti Allah teh. Kumaha cenah sieun ku Gusti Allah teh? Cirina jami sieun ku Gusti Allah mah beuki deukeut, beuki caket ka Gusti Allah. Lamun sieun ku jami jauhan lemah. Sieun ku tukang nagih jauhan nagih. Gitu. Mun caket hoyong sieun ku Gusti Allah, caketan Allah. Ieu mah dibalikeun rencangan abdi mah. Bade lebat ka masjid nah nyalingkur we ka ditu. Aya bade ka mana cenah? Abdi nuju sieun ku Gusti Allah. Sieun ku Gusti Allah nyalingkur kalau di masjid, jauhan masjid.